Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer serta pamilo nu kusim kuring dipihormat, puji sinaran syukur urang limpahkeun ka Allah Subhanahu wa taala, margi berkahan limpahan rahmat serta karuniana urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat dina keadaan sehat walafiat. Sholawat sinareng salam urang panjatkeun ka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para saudarana, ka para kaluargina, serta urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Mutiarah Mahirani di dieu abdi ngagem pancen janten panumbu catur teu hilap nganuhunkeun rewuk ka para pangjejer sarta pamilon anu tos kersa hadir dina ieu acara kanggo ngadiskusikeun bahayana micin sampah teu di tempatna. Mangga hayu urang mulai wae ieu acara ku bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Para panjajar serta pamilo nu kusim kuring dipihormat, sataacan nincakana ieu acara abdi bade nepangkeun para panjajar nu bade ngadugikeun ka mandangna. Pangjajar nu kahiji nyaeta Dara Bunga Syanedi nu asalna ti Panyingkiran. Wilujeng enjing Teteh Dara hatur nuhun kasumpinganana. Pangjajar nu kadua nyaeta Teteh Zefira Safa Komara nu asalna ti Jati Tujuh. Wilujeng enjing Teteh Zefira hatur nuhun kasumpinganana. Mangga kanggo mempersingkat waktos, hayu urang regepkeun wae ka mandang ti para pangjejer. Mangga ka Teteh Dara Bunga Syanedi kanggo ngadugikeun ka mandangna. Hatur nuhun ka Teteh Dara Bunga Syanedi anu tos ngadugikeun ka mandanganana. Nurutkeun mantena, micin sampah teu di tempatna bisa ngakibatkeun bumi urang ieu loba kaserang panyakit. Contohna wae penyakit-penyakit anu biasana nyaeta DBD. Biasana oge micin sampah teu di tempatna bisa ngarusak tetempoan urang. Naha kitu sabab sampah-sampah nu berserakan teu dipicen teu di tempatna. Mangga urang lajengkeun wae ka pangjejer nu kadua nyaeta Zefira Safa Komara. Mangga ka Teteh Zefira dipihatur kanggo nepikeun ka mandangna. Hatur nuhun ka Teteh Zefira Safa Komara anu tos ngadugikeun ka mandangna. Nurutkeun mantena, micin sampah teu di tempatna bisa ngakibatkeun ayana bencana alam, salah sahijina nyaeta banjir. Ku ayana bencana alam eta bisa ngarugikeun urang sadaya. Jadi, hayu urang jaga bumi urang ieu sangka tetep bersih, sehat, jeung lestari ku cara micin sampah di tempatna. Ngan sakitu nu bisa dipihatur ku pangjejer kadua, mangga ayeuna urang lajengkeun ka sesi tanya jawab. Bilih aya para pamilon anu bade naros, mangga angkat pananganana. Mangga ka Teteh Panya dipihatur, hatur nuhun ka Teteh Panya anu tos ngawaler patarosana. Anu isi walerana nyaeta urang kudu ngajaga sarta ngalestarikeun bumi urang ieu ngarah tetep bersih, sehat, jeung lestari ku cara micin runtah di tempatna. Alhamdulillah ieu acara parantos rengse. Urang abdi salaku panumbu catur nada dihapunten bisik aya patarosan anu teu marenah di hate sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.